Terus beteng aing can sarapan ya. Mana pemajikan saya tukang cilok kamar tadi kamu tayang cobaan. Anjuk cilok koceng boga duit aing ke sore bayar ke sore gampang. Aneh nganjuk isuk sore jadi berek ngamuk. Terus sepol terus dina naonan oke gitu bolak di mah Bener iya nganjuk teu boga duit gitu. asli nama kosong pisan dulu ya kayak pemajikannya. Gitu lah baik. Ih aing si gandul aing minta cilok kamar tahu karena kena nganjuknya kayak tapi kajin bener digawean gua aing bagi si gandul. Lah si Omen ngomong teu boga duit, pan duit aya 100.000 dipesakan ku aing. Nah naon Omen? Untuk Lah sok sing bener nih naon? Sabaraha 100. Wah teu nempo urang ada. Wah didinya mah teu kadinya kapan? kapangi bagi dua Bener eta teh. Bener. Kapangi mah Lah geus atuh ieu. Ieu ku urang we digantian 50 atuh engke kajen diteangan ku urang. bener ya Bener. kopi rewangnya Heeh, kapanggih berarti milik urangnya. Heeh. milik ke mana-mana benang gitu gawe aja gandul ku aing jadi gocap yo beunang bae tahu ge. Da milik kocek engge teu ka mana lah. Pantau menang di gocap. Anjir. Si Omen mah gawean ka aing pantesan bae gocap ewang. Da duit mainan si kehed teh. Apes.